Neng, mun Aa jadi berit, Neng jadi naona. Neng mah yang jantan lem berit na wae lah, A. Duh, Neng tiasa terus nempel di hati Aa-nya. Lain atuh, A. Terus naon atuh? Meh Aa pae. Anjir. Gimana jadi kabogoh urang lah, dek teu. Dikewet pagi itu jawabannya. Mah kudu pake tos sagala. Isukan orang dikawin heula berguk. Dapat menyebabkan gangguan pencernaan, nyeri sirah, buk, murudul, tarang rorombeheun, alis centang, dan gangguan penglihatan disertai atel bujal. Sayang, Ya, aku minta maaf. minta maaf kunaon. Aku gak bisa lanjutin hubungan ini dengan kamu. Ari kamu teh kunaon menyebelikan. Aku harus pergi berobat. Emang ari kamu teh sakit apa? Aku burut, sayang. Anjing, Jaga anak itu baik-baik ya. Sarang ngarayu awewe mang, yeuh awewe mah geus teu butuh kurayuan aslina. Awewe mah geus teu butuh caption I love you 3000 sayang, teu. Awewe mah geus teu butuh stiker harta tahta tumila, teu. Ayeuna mah realistis euy. Kudu sagala jeung buktina jeung duit oge. Emang duit teh lain sagalana lain, tapi da sagalana ge euy atuh ari eueuh duit mah geuningan ripuh geuningannya, bener teu? Yeuh komo awewe sarua we kitu. Lamun maneh saukur nyungut teh bari jeung teu buktina jeung prak jeung duit nama anger maneh bakal ditinggalkeun ieu. Pengalaman orang ieu mah. Alah curhat deui wae hampura Pak Surahman maafnya. Naon? Kiriman deui warna hideung cenah mobil anu kaluaran 18 malah yang tadi cemara simnya. Ai kamarin geus dikirim ku uing Maidah. Urang keur mandi dihapusan enak teh eueuh pisan Pak Surahman. Urang ge bakal dagang mobil rupa-rupa we jelema teh cik urang teh musingkeun teh cik urang teh. Mobil naon? 2018 warna hideung teh. Anu ieu teh geuning lolos bak. Kira-kira ngagibeg mal ya Maidah. Wah yo, da urang bisnis teh keur ngabelag. Aya di dieu ngeus ngajual imah gara-gara roromeheun. Eueuh, ka dokter ge tara, rek naon ka era-era. Sok ibu lamun ka dokter ditaros ku dokter kumaha nemalan. Sakit apa, Bu? Ini merarome. Naon roromeheun bahasa Indonesiana? Paling ngecek dokter, oh merarome mah gampang, menggusruk. Nanti juga menyager. Tukang nguseup maotna dibetot gurame. Da dominan nguseup nya. Bejaan salaki nu nguseup Kang tong nguseup wae. Karunya nipuan lauk teh boga anak pamajikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ence ngono. Mau tanya Ma, bagaimana? Curhat dong Ma. Iya dong. Mau tanya Ma, bagaimana cara mengatasi suami yang suka cemburu? Wow. Dan posesif. Posesif, Gitu, Ma. ya. Bu, Masya Allah, kalau cemburu itu wajar Bu Cici. Cemburu tandanya Cinta. selama dia cemburunya normal. Yang salah mana? Cemburu yang berlebihan. Ya itu berlebihan sekali. Oke, mungkin karena istrinya bohai. Ya. Cantik. Mungkin karena Ibu Cici energi. Aw. Rasanya dia bergaul dengan siapapun diterima. Ya. Dari tampang dan cara bicaranya. Cara ngedipnya juga saya udah tahu. Bapak kamu tukang bengkel ya? Umitina tah. Gitu kumaha gitu. Soalnya kamu sudah menyerpis hatiku. Teueun penasaran si anjing. Bikin penasaran. Aa, Naon? mobil apa yang bikin ngangenin? Mobil Pajero, Bukan, mobil sedan, bukan. mobil naon? Mobil Ayla. Nah, Ayla. I love you. Ayo kamar ka imah mana teh kabogoh maneh? Heeh, naon kitu? Ini dadaya kanan pisan maneh mah si eta mah da goreng patut. Tah, goreng patut oge daripada kabogoh maneh goreng milih.